Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kajadian di Kademangan Lengkop geus sumebar kaunggal wewengkon matak jadi panasaran pikeun balarea. Nu boga maksud ari karyaan atawa hajat jadi katarik ati hayang nanggap lingkung seni ronggeng mapag balebat. Ku urang Kademangan Lengkop mah Ratu Arum dilandi si panggal mui eta landian jadi nerekab ka saban wewengkon. Viral mun jaman ayeuna murinya. Nurek ngogan atau ngondang ronggeng mapag balebat teu datang ka lemur nagrak tapi ka Ciangsana nyaeta ka Juragan Danu. Sabab apalna ka Juragan Danu nu harita mawa ronggeng mapag balebat ka Kademangan Lengkop. Harita ka bumi Juragan Danu aya kana 10 urangna nu bade ngogan ronggeng mapag balebat. Kieu palawargi sadayana sameme ngaluyuan kana pangondang para wargi sadayana ulah arek pepeujeuh sarta papaitan ti anggalna. Utamana mah perkara keamanan samangsa pintonan ronggeng lumangsung. Sabab nu jadi kaributan di Kademangan Lengkop nyaeta nu taya nu jaga ti pihak punggawa Kademangan atawa ti pihak nu ngajaraga sejena. Komo samangsa si panggal muih minton omat pisan kudu waspada lantaran ulah lajo bakal ngadadak edan kawas kasandingan eta kitu mugia kaharti kitu kasauran Juragan Danu masihan wejangan kanu bade ngogan ronggeng mapag baleba. Sararea anu araya didinya samiuk ngaluyuan jeung kieu deui lamun hayang ngibing marengan si panggal muih anu bisa marengan ukur 2 urang. Jadi ti pamangku hajat 2 urang tinu lalajo oge 2 urang ngan heuh aya syaratna nyaeta kudu miboga duit nu pohara sabab si panggal muih mapan sakitu geulis campernik nanding widadari atuh awakna sampulur gademol mata kerujat pipikiran. Saur Juragan Danu bari gumujeng nu araya didinya oge pating belenyeh sareuri. Sok saheula ieu teh tapi kudu nyusun ninca kana tanggal ngarah naratai teu pacorok. Saur Juragan Danu deui nu ngogan gancang bae nyaketan ka Juragan Danu. Ku Juragan Danu disusun diluyukeun sareng tanggal nu ngarulem.
kacaritakeun deui Ratu Arum nu keur aya di imahna. Basa mulang minton teh dibere duit nu kawilang gede ti Jang Sugih, nyiting oge dibere duit ku Jang Sugih ditambahan ku Ratu Arum. Ratu Arum keur diuk nying hareupan hawu ngagelekeun ngasakan sangu. Ari Amu Esin keur ngadekul mipitan cengek keur sameleun. "Ambu, ieu artos ladang ngaronggeng," cek Ratu Arum bari ngodok pesak bajuna. "Sok duit ditunda dina sama." Amu Esin colohok ningali duit anu gede pangajina teh. Ilaing geus ngalaan acan. Pan sarua boga pangabutuh meureunnan." Tembal Amu Esin tegasik narima. "Abdi mah kumaha ambu bae, sabaraha we dipasihanana," cek Ratu Arum teu naksasi kana jumlah duit nu rek dibikeun ka manehna. Amu Esin nyokot duit tina samak, sanggeus dihitung song duit dibikeun sawareh ka Ratu Arum. Ku Ratu Arum ditampanan supaya diasupkeun deui kana sakuna. "Nyai, urang meuli hayam ka Jang Otoy sakalian puncit di ditu. Urang pais nepi ka lepoknya muruh muih," cek Amu Esin. Boga karep hayang meuli hayam meungpeung boga duit di ditu nama. "Nya Amu, abdi mah resep kana babajeg sareng bebenul kotok." "Nah, babasaan teh asa mahiwal teuing Nyai. Lain babajeg tapi ceker kitu. Eta ge lain bebenul tapi hulu kotok, hulu hayam." Amu Esin geugeuy ka anakna. Ratu Arum teu nemalan. "Nyai, tuluykeun eta nyamalna, kade ulah tutung teuing tarasina. Amu are ka Jang Otoy, balikna sakalian kacai ngumah daging hayam." Cek Amu Esin bari ngajewang ayakan, inyana terus bae ngagejlig kaluar. Ratu Arum ukur ungeuk, tutup aseupan dibuka ku Ratu Arum. Leungeunna nepakan sangu dina jero aseupan aya kana 3 kalina. Kadenge gegeplukan cirining sangu geus asak. Aseupan dijungjungkeun, sanguna dibahekeun kana boboko. Leungeun kencana ngageberkeun hihit, leungeun katuhuna ngakeul sangu. Ratu Arum kacida tapisna sabab sok ningalikeun Amu Esin. Ratu Arum nyokot tarasi ditunda dina luhur ruhak nuruhai. Teuli lage kaang sebelum tarasi tangka nyambuang ngawun-ngawun matak ngahudang rasa lapar. Atra biwi Ratu Arum kumeta, sanggeus asak tarasi dijait ku Ratu Arum ditunda dina coet terus bae direndos. Ratu Arum nyokot piring ngeduk sangu tina boboko. Dekul bae Ratu Arum dahar ngalimet jeung samel. Samel sacoet beak, untung cengekna ngarora jadi tepati lada. Cacap daharna Ratu sangu dituruban, inyana mah ngojengkang ka jero. Heuleut sawatara waktu Amu Esin geus balik deui bari mawa cacag hayam meunang umah dituruban ku daun cau. "Nyai, Nyai," Amu Esin nyalukan anakna. "Aya naon Ambu?" Ratu Arum norojol ka pawon. "Ieu deeng-deeng daun cau keur mais daging hayam. Amu arek nyiksikan samarana ieu teh," cek Amu Esin. Cacag hayam ditunda, inyana ngarongkong kana tetenong kurah koreh niangan samara. Kek, ari samel ka mana Nyai? Lain tadi teh ku Amu teh dititah nyamal." Panon Amu Esin nitenan kana coet, ukur aya urut samel lebah sisina. "Nyaho teuing Amu, dihakan hayam wa?" Tema Ratu Arum jongjon ngadeang-deang daun cau kana hawu. "Dihakan hayam? Hayam nahaon beki kana samel?" Amu Esin ngareret ka anakna. "Atuh taroskeun bae ka hayam sanes ka abdi," cik Ratu Arum teu euleum-euleum. Amu Esin teu ngomong deui geus apaleun kana adat anakna. Beja ngeunaan ronggeng mapag balebat gancang pisan nerekapna. Beja ieu geus nepi ka lemur sampayan nyaeta kaki rahian. Nu boga ronggeng kan Cramedar.
Harita ka imah Kirahian kadatangan Sema nu ngaranna Mang Eutik ngahaja nepungan Kirahian rek bebeja ngeunaan ronggeng mapag balebat. Samangsa aya hiburan ronggeng di kademangan lengkop, Mang Eutik keur nganjang ka dulurna nu aya di imah nu aya dina kademangan lengkop. Basa aya kajadian nu lalajo buringas teh, Mang Eutik apaleun pisan sabab manehna ge sarua milu lalajo. Jadi Mang Eutik teh apal pisan lamun ronggeng mapag balebat teh bogana Incu Kilendra. Ceuk Kirahian tumanya ka Mang Eutik hayang ngindekeun aringan saukur beja mah Kirahian oge geus leuwih ti heula ngadengi. Sok aya paribasa cenah sungut jelema mah leuwih harus tibatan goong nu hartina mah omongan jalma gancang nerekapna dina waktu anu kacida gancangna. Atuh kontonan pisan Aden, kapanpun Mang mah nuju di kademangan lengkop maksud pun Mang teh muhun ngiring nongton ronggeng mapag balebat. Pupuna teh Jang Sugih putuna Kilendra teh ning amu ari asal ronggeng nama teh lemur nagrak sun. Tembal Mang Eutik ngabejakeun ka Kirahian samangsa manehna aya di kademangan lengkop. Nuhun Mang, geus mere beja ka kuring. Ari pikeun kuring sorangan bada kacida atona tuh. Lantaran aya batur deui dina widang seni ronggeng. Ulangan saukur kancra medar wae, sabab moal kauber samangsa loba nu ngogan teh. Itu ceuk Kirahian. Beungeut nying hareup ati mungkir. Naon anu dicaritakeun patoja iah pisan jeung eusining hatena. Terus pisan Aden, terus pisan terus kitu. Kancra medar moal tiasa nyobananan pangangkir sadayana nu ngogan atuh. Ari kitu mempan aya mapag balebat, tiasa ngabagi rupina mah. Eta mung edas, nongton ronggeng oge teu dugi karengse di kademangan lengkop teh. Mang Eutik percaya pisan kana omongan Kirahian lantaran salila ieu Kirahian can pernah kabejakeun nyieun codeka. Ke, nah kunaon terengse Mang? Kirahian penasaran. Eta nu nongton ngadadak buringas. Waktu ronggeng si pangalmuih midang teh. Teu edan kumaha atuh Den. Ronggeng sakitu geulis ku mulungna. Ari ngibing pangalmuih ngaced-cecentokan. Eta dalapun Mang tos sepuh oge pating sariak raraosan teh teh. Temal Mang Eutik ngabejakeun kaayaan nu lalajo sawaktu si pangalmuih minton. Si pangalmuih saha ngaran nu sabenerna teh Mang? Kirahian taletena keranan. Upami telepat mah Nyi Mimi cenah. Nyi Mimi? Nuhun Mang. Keun ayeuna mah kancra medar aya batur ngaronggeng moal sosoranganan teuing. Kitu ceuk Kirahian. Awas nu nya bae ngarasa ato. Muhun Aden, pun Mang teh sejak permios ieu teh bade teras ka kebon nyandak pisuluheun ieu teh. Mang Eutik terus nama amitan ka Kirahian. Mangga wilujeng Mang. Memeh balik Kirahian mere duit ka Mang Eutik itung-itung keur meuli udude. Teu lila di antarana aya 2 urang lalaki nepungan Kirahian. Tiluanana aluprek ngobrol bangun dinesna keranan. Isu keneh Ratu Arum geus diteang kudu ka imah Jang Sugih teu baha. Ratu Arum dibarengan ku Nyi Iting arindit ka imah Jang Sugih. Basa anjog ka imah Jang Sugih reng-rengan ronggeng geus araya kabeh di dinya. Ratu Arum jeung Nyi Iting gukek diuk dina sama. Jang Sugih pok bae nyarita. Tah ayeuna mah geus araya kabeh di dieu nya. Mangke regepkeun bae kuring arek cacarita. Kuring teh kadatangan Juragan Danu dina poe kamari anu netelakeun lamun ronggeng mapag balebat menang pangogan aya kana 10na. Jadi bulan ieu mah urang kudu minton teh aya kana 10 kalina. Kuring teh kacida pungahna ieu teh. Najan tacan lila mapag balebat diwangun, tapi geus loba anu ngangkir pikeun minton. Kuring nganuhunkeun pisan ka para reng-rengan ronggeng nu geus gawe rancage. Tah ayeuna kuring rek mere duit ieu, hitung-hitung pamanjer.
lamun rengse minton kakarek dibikeun di sesana gitu cek Jang Sugih nembrakeun rasa tumarimana ka para reng-rengan ronggeng teu poho Jang Sugih mere ibar ngeunaan pintonan ronggeng aya kana 10 kalina ngadenge caritaan Jang Sugih Ratu Arum ka Cidabungahna lantaran manehna bisa nganclong ka unggal lemur bisa unggah ka tiap wewengkon Ari Jang Ahmad langsung bae mikeunaan duit pamanjer ka para nayaga oge ka para ronggeng katut sinden samemeh baralik urang dalahar heula ieu babarengan hitung-hitung syukuran nikmat we ieu mah ngan kade pohonya isukan wanci haneut moyan kudu geus araya di dieu memeh ka Cimanglid urang kudu ka Ciangsana heula ka bumi Juragan Danu cek Jang Sugih deui terus bae nitah nok cicin jeung Nyi Dedah sangkan ngunjal atawa ngakutan kadaharan geus ngajagrag aya goreng hayam nu yang koneng gararing aya goreng lauk samel jeung lalap rumbah Ratu Arumah geus kumetap awahing ku kabita ieu mah nya Ratu Jin teh timiti datang ka alam manusia kan kadaharan we nu di pikiran teh nya si olok kejo teh ya berak baik sararea dalahar Ratu Arum nyage daharna ka ciri siga nu kalem padahal mah keur ngemat pangawasana heuda maklum Ratu Jinnya sakti gitu boga sihir daging hayam teu sirikna dicokot kabeh kitu deui lauk mah meh peren meh kabeh di kumaha dangarana gijin teh ja ari tulangna ditunda dina alas batur ngan lauk mah disisakeun huluna cucuk jeung buntutna oge nu keur dalahar hulang-huleng sabab teu rumasa dahar lauk tapi dina alas aya hulu lauk jeung cucukna kitu deui nu sejena ngarasa helok teu rumasa nyokot daging hayam tapi tulangna balatak tapi teu wani betus lantaran asa kurang pihadeun teu ngaku ngadahar tapi buktina aya dina alasna jailnya Ratu Jin dibiakun hayam jeung daging di kumanehna sorangan cucuk tadi simpen dina alas batu anu leuwih wirang mah amai salian ti tulang hayam nu balatak dina alasna teh ulu lauk oge aya kana tiluna dina piringna teh padahal manehna mah teu ngadahar can nyokot naik cucuk jeung tulang hayam geus aya aduh anu watir mah Nyi Iting daharna ukur jeung lalap karo samel beungeut Nyi Iting atra pisan kurawet keheul teu kabagean lauk jeung daging hayam rengse dalaharna para ronggeng amitan baralik kitu deui Ratu Arum jeung Nyi Iting sarua amitan ngan samemeh mulang Jang Ahmad mere duit deui ka Ratu Arum minangka pangleuleui enajan kumaha bae oge Ratu Arum geus jadi pamikat pikeun ronggeng mapag balebat Nyi Iting sajeroning leumpang teh teu cacarita beungeutna ukur bangkenu ngerasa keheul keneh teu kabagean deungeun sangu meureunana ilaing teh kunaon Iting beungeut jamedud kawas tutut ceuk Ratu Arum bari ngareret ka Nyi Iting nyaho ase Mimi uing mah keheul keneh dahar teu kabagean deungeun sangu asa ku garemol barang dahar teh nya heueuh taya urang euring ka batur uing ukur kabagean lalab karo samel temal Nyi Iting muruku sunu sakitu ge untung saya teh bisa dahar aya ku uing dibere duit si Ratu Arum bari ngasongkeun duit ka Nyi Iting duit gancang dicokot ku Nyi Iting nuhun Mimi uing mah arek meuli lauk pungan tadi teu kabagean pokna Nyi Iting bungahna karanan teu kaciri bangkenu deui kawas tadi eleh ke duit mah nya kitu dah awewe punung bere duit cagir dah punungna teh gitu duit jadi ubar ya pamajikan haree kompres we ku duit sagepok cagir langsung ngajak ulin kamu
Jangjang peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Sora manuk recet disarada patemalan jeung pada baturna. Hawa karasa tiris sabab geus asup mangsa halodo. Bahasa Sunda mah bangsa ketiga ya. Tau bulan Mei. Lamun ngunang kana bulan Kasundaan mah geus nincak bulan Palguna atawa bulan kalima. Bulan kalima gitu. Dina bulan Masehi mah nyaeta bulan Mei. Ratu Arum geus dangdan make baju kabaya pulas hejo gurat mas, teu make kemben sabab make kabaya karatonan geus nutup lebah dadana. Kahandapna make sinjang rereng lokat mala, jungjat tengah bitis. Bayangnya. Baju kabaya jeung samping anu dipakena atra pisan nyita kurat awakna nu sampulur jeung gumuleng. Buukna nu gomplok hideng meles digelung tusuk konde dipapaes ku amis cauna nu ngagarbay gigireun tarangna. Kacida geulis campernikna lain ngan saukur babasaan. Sokomo mu ningali keureut beungeutna Ratu Arum nu ngadaun seureuh dipapaes ku halisna nu ngajeler pae melengkung tepung gomplok hideung badis jangjang heula halisna titik siga jangjang heulang deui ya irung bangir kuwung-kuwungan ari angkeut endog sapotong socana badag cureuleuk mun neuteup teh matak runtag hate nu diteteupna mun pareng seuri matak dibelah lambai urui ruh-rui bawaning di kudrat dipapaes ku waos bodas meres lir ibarat gula gumantung pakulitan bodasnya cas lalunyu atra urat hejona raranteng mata kataji nu nempo tangtungan Ratu Arum meh taya cawadeun hese di teangan nu gorengna teu aneh lamun samangsa pintonan loba nu kaedanan teh baheula mah palawarginya hayang dia anu geulis teh hese di mana anu geulis zaman baheula ayeuna mah pan ningali HP geulis ningali TV geulis bosen kudu geulis teh salam dunia nu geulis nambe kabeh dina HP nya insyaallah di baheula mah sakali aya nu geulis teh di hiji kampung kopi-beja rame ngalabring lalaki teh nya hayang apal indung bapana ukur nempokeun ka anakna ngarasa reueus jeung bagja sanggeus amitan kabah kune jeung amu esin Ratu Arum leumpang ngalanggeor dibarengan ku Nyi Iting basa anjog gaimah jang sugih sarerea pating lalieuk ka Ratu Arum najan mineng panggih ge tapi unggal waktu tangtungan Ratu Arum teh asa beuki geulis Jang Ahmad netep antep ka Ratu Arum hate leutikna mah geus kacida katarik atina ngan teu wani gagabah betus bisi jadi matak pikeun dirina. Sokomo ronggeng mapag balebat karek anyar diwangun. Sanggeus rengse segala rupana sarerea naraek kana kareta kuda. Teu kacatur di jalana. Kareta kuda geus anjog ka lemur Ciangsana dipapag ku Juragan Danu. Sakumaha biasana memeh arindit ke tempat pintonan dititah dalahar heula ku Juragan Danu. Ari lemur anu rek dijugjug nyaeta lemur Cimanglit nu aya di wawahan Kademangan Sangkal. Dipuseur dayeuh Kademangan Sangkal ka Cimanglit kawilang deukeut ukur meakeun waktu setengah jam ku badarat. Ari nu ngulem karonggeng mapag balebat nyaeta Juragan Dayat minangka nupang jugalana di lemur Cimanglit mah anjeunna nikahkeun putrana nu ngengengkeun putra Demang nyaeta Demang Sangkal suku anjeun nya nyaeta Raden Ihsan putrana Raden Tarma. Cacap alomprengna sarerea naraek deui kana kareta kudana. Ratu Arum siga biasa siga basa kakademangan lengkob naik kana kareta kuda kagungan Juragan Danu disarengan ku Enden Idah. Juragan Danu tos wakca kedal moal woleh nyarengan ronggeng mapag balebat ka mana bae heueuh nu ngulem. Tos teu asa jeung siga awahing ku hoyong mulang tarima ka sobat dalitna nyaeta almarhum Jarkasi.
Ratu Arum beungeutna ditutupan ku lawon bodas. Itu pisan kahoyongna Juragan Danu, sok komo ayeuna mah ngaran si Pangalmuih geus mimiti kawentar. Najan kakarek sakali minton, tapi kagelisan Ratu Arum geus jadi sabiwir hiji. Sumebar ka unggal wewengkon. Ku hal eta pisan Juragan Danu nyumputkeun Ratu Arum ngajaga perkara anu teu dipihar. Gancangna carita dina wanci kalangkang satangtung kareta kuda geus anyog ka lemur Cimanglid basa dugi ka bumi Juragan Dayat dipapag ku pribumi. Di luareun bumi Juragan Dayat geus loba jalma pating laliud tayalian hayang ningali ka si Pangalmuih tapi hanya akal teu bisa ningali saujratna sabab Ratu Arum beungeutna ditutupan ku lawon bodas. Ratu Arum digendeng ku Enden Idah dicanda ka salah sahiji kamar. Enden Idah teras bae kalebet nepangan ka pribumi. Saparantos munjungan kanu araya didinya, Enden Idah calik sagenengeun carogena nyaeta Juragan Danu. Sugan teh arek poe kamangri ka dieu teh Kang Danu, teu nya maksad teh dina poenan walimahan. Saur Juragan Dayat memang ngulem oge ka Juragan Danu. Hampura Juragan Dayat akang teh kumagok teh jadi kajeun babarengan baiklah jeung reng-rengan ronggeng. Ya tapi najan kitu akang jeung indung budak milu bunga sarta ngawilujengkeun ka panganten. Mugia we sing ngulus rahayu jadi kaluarga nu sakinah nepi ka jaga. Walar Juragan Danu ngiring ngawilujengkeun ka panganten. Sok sanaos dina waktosna walimahan teu tiasa sumping. Keun bae Kang, kuring geus bisa ngamaklum. Nuhun-nuhun pisan kana pangdedeulna. Mugia anak kuring jeung salakina cing jucung nepi ka jaga. Ari si Pangalmuih dibawa ka dieu teu. Kuring teh hayang wano, cik. Bawa ka dieu urang ngariung, hitung-hitung wawanohan we ka balarea. Gitu kasauran Juragan Dayat hoyong wano ka si Pangalmuih ngaraos panasaran pisan. Juragan Danu ngareret ka garwana nyaeta Enden Idah teras bae miwarangan garwana nyandak Ratu Arum kadinya. Enden Idah gentak bae jengkar tidinya muru ka kamar Ratu Arum teu lami Enden Idah tos kadinya deui kairing ku Ratu Arum. Ratu Arum nu make tutup lawon bodas terus bae munjungan kanu araya didinya. Geus rengse munjungan Ratu Arum calik sagedengeun Enden Idah. Memeh aya nu cumarita deui tutup beungeutna dilaan ku Ratu Arum. Breh rarai nu geulis nanding widadari teh atrap pisan. Kabeh nu araya didinya carolohok Juragan Dayat tangka celeumeut neuteub ka Ratu Arum. Kitu deui Raden Ihsan anu nuju calik sareng garwana Nyimas Ucu teu sirikna buncelik bari teras gigisik bisi lepat kana paningalina panganten anyar ge nya karek kawin. Aduh. Tapi keukeuh nu geulis terobih tangtungan. Aturan Nyai, saur Juragan Dayat katawis tagiwur kasima ku Ratu Arum. Aturan oke Juragan Dayut. Walon Ratu Arum bari imut ngagelenyuk. Lain Dayut Nyai tapi Dayat. Juragan Dayat katawis kumujeng. Oh, apunten atuh Juragan. Ratu Arum nyikikik seuri. Ari Nyimas Ucu kalintang keheulna ka carogena wireh ningali ka Ratu Arum tangka buncelik samalah mandugikeun ka gigisik kana socana. Manah Nyimas Ucu ngumuti muru ka carogena nyaeta Raden Ihsan. Celetot Nyimas Ucu teh ngajemel patuangan carogena menika tarik pisan. Pugu bae Raden Ihsan nepi ka ngagurubug bari ngoceak. Anu araya didinya pating lalieu ka Raden Ihsan. Rai pameunteut Raden Ihsan tangka euceuy awahing ku isin. Nyimas Ucu raraina katawis bangkenu keheul keneh meureunannya ka carogena.
Jadi iya nu ngaranna si Panggalmuih teh Kang Danu, saur Juragan Dayat tumaros ka Juragan Danu, ari socana teu boleh ngareretan ka Ratu Arum. Hehehe. Oh iya pisan Gandayat, ari ngaran aslina mah ngimimi urang lemur nagrak. Walar Juragan Danu bari gumujeng margi ningal Gandayat nu teu boleh ngareretan ka Ratu Arum. Juragan Danu moal bisa ngabibisani margi anjeunna oge sami ngaraos kasima ku kagelisan Ratu Arum. Aya ku gelis-gelis teuing hidup teh Nyai, duh paingan ngadenge beja sewaktu minton di kadamangan lengkob nu lalajo kawas nu edan geus moal bisa ngabibisani lantaran tangtungan hidupna ge nu mata kelok atuh, saur Juragan Dayat bari gogodeg. Ari Ratu Arum ukur ngabelenyeh seuri bari manggut ka Juragan Dayat. Antuk nama sarerea aluprek ngobrol kaselangan ku tuang leueut. Waktu pintonan geus cunduk kana waktuna, nu dagang geus ngajalajar, nu lalajo geus minuhan ka sakuliah panggung hiburan. Teu sirikna heurin usi bakat ku panasaran hayang ningali ka si Panggalmuih. Nu lalajo laingan saukur urang lemur Cimanglit, dalah ti lemur sejena oge sarua ngadaregdeg hayang ningali si Panggalmuih minton. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui, cag urang tunda di Hanyuang siang urang teu neunihan euleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.